Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayo urang ngalajengkeun hancadresan urang sadayana kitab Akhlaqul Banin juz kahiji bab ka-33. Nashaihu amatun ari ieu eta pirang-pirang nasihat anu umum bagian kadua. Wa min qabaihil adati sareng eta tetep tina sapalih pirang-pirang kabiasaan adat anu goreng aidon deui ayas ta'mila ari yen make saha tilmidu murid kitab ghairihi kana kitab liana tilmid au mirsamahu atawa patlot nati goer bi ghairi idnihi kalawan teu aya idin ti goer au yajida atawa manggihan itu tilmid pitoriki di jalan syai'an kana hiji perkara doian anu leungit payatamallakahu tuluy ngamilik itu tilmid kana syai' wal wajibu ari anu wajibna alaihi ka tilmid teh ayaruddahu eta yen mulangkeun itu tilmid kana syai' ila malikihi ka anu ngabogaan syai' wa aidon deui ayasta'iro ari yen nginjem ieu tilmid syai'an kana hiji perkara payuwayrohu tuluy ngarobahkeun ieu tilmid kana syai' awala yuhibba atawa henteu resep ieu tilmid ayyu'idahu kana yen mulangkeun tilmid kana syai' ila sahibihi kanu ngabogaan syai' wa minal adatil makruhati sareng eta tetep tina sapalih pirang-pirang kabiasaan anu dipikangewa aidon deui idasu ila ari di mana-mana ditaro saha alwaladu budak ayu jiba yen ngajawab itu walad bitahriki ra'sihi ku ngagerakeun mastakana itu walad au katipihi atawa tak-takna walad au yusari'a atawa gagancangan itu walad ilal jawabi kana ngajawab wal mas'ulu sareng ari anu ditanya goiruhu eta lian walad minal aibi tina sapalih kacacadan ayuh mila ari yen ngalalaikeun saha alwaladu budak qosok sya'rihi kana motong buukna si walad au halqahu atawa nyukurna sya'ru au tamsyitahu atawa nyisiran sya'ru hatta yatula sehingga panjang itu sya'ru wa yakunu sareng jadi naon mangzoruhu penampilanana itu walad teh qobihan eta goreng wa aidon deui alayu qallima yen henteu neuktekan ieu walad adfarahu kana pirang-pirang kukuna walad hatta tataro kama sahingga ngumpul tahtaha di handapeun adfar naon al ausahu pirang-pirang kokotor wala yagtasila sareng henteu mandi itu walad aula yubadila atawa henteu ngaganti ieu walad thiabahu kana pirang-pirang bajuna walad hatta takhruja sahingga kaluar min huti walad naon raihatun karihatun bau anu dipikangewa ihdar kudu ngajauhan anjeun minal la'ibi tina ulin bisyai'i kana perkara yadurruka anu ngamadaratkeun syai' ka anjeun katurabi saperti taneuh wan nari sareng seuneu wal ausahi sareng pirang-pirang kokotor faqad yal'abu terkadang ulin saha alwaladu budak bithiqobi ku korek api patastailu tuluy hurung naon annaru seuneu bimalabisihi dina pirang-pirang bajuna walad wayah tariku sareng ngaduruk naon jisimna walad aw yal'abu atawa ulin ieu walad bil ausakhi ku pirang-pirang kokotor payusibuhu tuluy keuna ka itu walad naon al jarobu buduk wal hikatu sareng ateul
Wahdar sareng kudu ngajauhan anjeun aidon deui anta tazahlaqo kana sosorodotan anjeun pauko haji sulami di luhureun sekatna tangga tatlu'a atawa nerekel anjeun al-kirmida kana kenteng awi syajarota atawa kana tangkal hatta latas kuto sehingga henteu ragrag anjeun bayan kasiro tuluy peupeus naon syai'un hiji perkara min a'dha'ika ti pirang-pirang anggota anjeun aw yajruha atawa tatu itu syai'. Hafid kudu ngaraksa anjeun ala sihatika kana kasehatan anjeun bi antataroyaldo ku yen olahraga anjeun pil hawa innaqiyyi dina hawa anu bersih kula sobahin di tiap-tiap isuk-isuk liyasiha supaya sehat naon jismuka jisim anjeun fal aqlu salimu mangka ari akal anu sehat pil jismi salimi eta dina badan anu sehat wastansik sareng kudu ngingsrek anjeun ngahirup anjeun al hawa kana hawa bi anfika ku pangamung anjeun la bi pamika lain ku baham anjeun wa bata'id sareng kudu ngajauhan anjeun anil hawa il wakhimi tina hawa anu kotor wala takul sareng ulah tuang anjeun to'aman kana katuangan maksupan anu terbuka parubama mungkin dapat ngarayap alaihi kana luhureun itu to'am naon wazagotun cak-cak aw pa'rotun atawa beurit aw ghairuhuma atawa liana itu wazagoh sareng pa'roh minal hasyarati tina pirang-pirang hewan anu ngarayap wala takul sareng ulah tuang anjeun pakihatan pijatan kana buah anu atah au afinatan atawa anu buruk wakul sareng kudu tuang anjeun alfaqihatan nadijata kana buah anu asak ba'da gosliha sabadah ngumbahna pakihah jayidan kalawan alus wala tasrob sareng ulah eut anjeun ma'an kadiron kana cai anu kiroh wala tada sareng ulah ninggalkeun anjeun ulah ngantep anjeun al ba'udho kana reungit yak risuka anu nyoco ieu ba'udhoh ka anjeun wa beta'id sareng kudu ngajauhan anjeun anidzubabi tina laleur wat rudhu sareng kudu ngusir anjeun kana itu dubab an wajhika tina wajah anjeun wala takul sareng ulah tuang anjeun to'aman kana katuangan hatto anu entrep ieu dubab alaihi kana itu to'am wala takun sareng ulah aya anjeun mislal auladi syarihina eta saperti pirang-pirang budak anu rakus allazina aranu yakuluna dalahar itu lazina minal at'imati tina pirang-pirang katuangan allati anu tuba'u dijual ieu at'imah pituruqoti di pirang-pirang jalan bi aniyatin qadiratin dina wadah anu kotor mu'arrodotin anu diasongkeun lil atribati kana pirang-pirang taneuh wadu babi sareng pirang-pirang laleur wa minal adatil mudirrati sareng eta tetep tina sapalih pirang-pirang kabiasaan anu ngamadaratkeun aidon deui al israfu ari boros wa tadbiru sareng ngamubadirkeun pamasalan mangka ari saumpamana teh ida auto eta di mana-mana dibere ida atau di mana-mana mere sah al walidu kolot waladahu kabudakna itu walid darohima kana pirang-pirang dirham istaro meuli itu walad bihaku itu darohim asya'a kana pirang-pirang perkara la tupiduhu anu henteu mere paidah itu asya ka walad
aw la yahtaju atawa henteu mikabutuh itu walad ilaiha kana asya hajatan syadidatan kalawan pangabutuh anu banget. Payudtaru tuluy kapaksa ieu walad ila ayastadina kana yen ngahutang walad min ashabihi ti pirang-pirang babaturana walad idah taja di mana-mana mikabutuh ieu walad ila syai'in kana hiji perkara. Wa yata'awwadatul sareng ngabiasakeun ieu walad adaina kana hutang min syugorihi ti leutikna walad. Wa ammal waladul aqilu anapun ari budak anu berakal fa innahu mangka eta sayaktosna itu waladul aqil yuhibbu eta mikarasep itu walad atau firo kana ngatur wal idkhoro sareng nabung. Walidzalika sareng kulantaran itu taufir la yahtaju henteu mikabutuh ieu walad ila daini kana ngahutang. Payaisu mangka hirup itu walad teh pihana indina katenangan wasururin sareng kabungahan. Wallahu a'lam bishawab.